Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qad sonnafa sareng nyata parantos ngarang saha as-sayyidu sayyid al-imamu anu jadi imam al-ajalu anu agung asyahidu anu jadi saksi Nasiruddin tegesna Syekh Nasiruddin Abul Qasimi tegesna Abu Qasim kitaban kana hiji kitab fil akhlaqi dina mertelakeun pirang-pirang akhlak payajibu mangka wajib ala kulli muslimin ka satiap jalma muslim naon hifdzuha ngaraksana itu akhlak wa amma hifdzuma anapun ari ngaraksa perkara yaqau anu tumiba ieu ma biba dil ahayini dina sapalih pirang-pirang mangsa papardun mangka eta pardu ala sabilul kifayati netepan jalan pardu kifayah iza koma di mana-mana ngadegkeun bihi kana itu fardu kifayah saha al ba'du sawarehna fi baladatin di hiji nagara sakoto mangka gugur itu fardu kifayah anil baqin ti sawarehna fa ilam yakun mangka lamun henteu aya bil baladati di hiji nagara saha manjalma yakumu anu ngadegkeun ieu ma bihi kana fardu kifayah istaroku mangka rerejeungan jalma-jalma jami'an kalawan sakabehna pil ma'thami dina dosa payajibu mangka wajib alal imami ka imam naon aya murahum kana yen marentah imam ka jalma-jalma bizalika kana ngadegkeun fardu kifayah wayajburu sareng maksa ieu imam ahlal baladi wayajburu sareng maksa ieu imam ahlal baladati ka ahli nagara ala zalika kana ngadegkeun fardu kifayah pakila dicarioskeun naon bi anna ilma ma karena sayaktosna ilmu perkara yaqau anu tumiba ieu ma ala nafsihi kana diri na jalma fi jamil ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah bimangzilati to'ami dina tempatna kadaharan labuda anu misti likuli wahidin eta tetep ka satiap hiji jalma min zalika tina itu to'am wa ilma ma sareng sanyana ilmu perkara yaqau anu tumiba ieu ma fi ba'dil ahayini dina sawareh pirang-pirang mangsa bimang jilatid dawai eta tetep dina tempat saperti ubar yahtaju anu sok butuh jalma ilaihi kana dawa fi ba'dil awqati dina sawareh pirang-pirang waktu wa ilman nujumi sareng sanyana ilmu nujum bimang jilatil marodi eta tetep dina tempat panyakit fata'allamuhu mangka ari ngajina ilmu nujum haramun eta haram li'annahu karena sayaktosna itu ilmu nujum yadurru eta matak ngabahayakeun itu ilmu nujum walayan fa'u sareng henteu mere manfaat itu ilmu nujum wal harabu sareng ari kabur min qada illahi ta'ala tina pamasti Allah ta'ala wa qadrihi sareng qadarna Allah ta'ala ghairu mumkinin eta henteu mungkin payambagi mangka misti likil muslimin ka setiap jalma muslim naon ayastagila yen katungkul ieu muslim bi jami' awqatihi dina sakabeh pirang-pirang waktuna muslim bi zikrillahi ta'ala ku zikir ka Allah ta'ala wa du'ai sareng ngadua ka Allah ta'ala wa tadarrui sareng DP ka Allah wa qiraatil qur'ani sareng maca Al-Qur'an wa shadaqati sareng ku pirang-pirang sedekah ada fiati anu matak nolak lil balai kana balai wa yas'ala sareng yen kudu menta ieu muslim Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala al afwa kana panghampura wal afiata sareng pangraksa fid dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat liyasunahu supaya ngaraksa ka eta muslim saha Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala anil balai tina balai wal afati sareng pirang-pirang panca bahaya fa innaman karena sayaktosna jalma ruziko anu dirizkian ieu man addu'a ku ngadua lam yuhra mangka moal dihalangan ieu man al ijabata tina ijabah
Fain kana mangka lamun bukti naon albala'u balaina teh muqaddaron eta anu ditakdirkeun yusibuhu anu ngeunaan ieu bala ka si eman la muhalata mangka henteu mustahil deui walakin tatapina yu yassiruhu bakal ngagampangkeun ka eta bala kana eta balai yusiruhu bakal ngagampangkeun kana eta balai saha Allahu taala Gusti Allah taala alaihi ka eman wa yarzuquhu sareng ngarizkian Allah ka eta eman asobro kana sobar bi barokatid duai ku sabab barokah doa. Allahumma ya Allah illa idza ta'allama kecuali di mana-mana ngaji itu ilmu minan nujumi tina ilmu nujum qad roma kana saukuran perkara yu'rafu anu bisa dikanyahokeun bihi ku itu ma naon al kiblatu arah kiblat wa awqatus sholati sareng pirang-pirang waktu salat paya juzu mangka meunang naon zalika itu mayu'rafu wa amma ta'allumu ilmi tibi sareng anapun ari ngaji ilmu kedokteran paya juzu mangka meunang itu ilmu tib li annahu karena sayaktosna itu ilmu tib sababun eta hiji sabab minal asbabi tina pirang-pirang saja sabab paya juzu mangka meunang naon ta'allumuhu ngajina itu ilmu tib kasa iril asbabi saperti sakakarina pirang-pirang sabab faqad tadawa sareng nyata lalandong saha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad hukiya sareng nyata tos dihikayatkeun anis Syafi'i ti Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu sayaktosna Imam Syafi'i qala eta nyarios ieu Imam Syafi'i al ilmu ari ilmu ilmani eta dua ilmu ilmul fikhi hiji ilmu fikih lil adyani anu eta tetep pikeun nganyahokeun agama wa ilmu tibi sareng kadua ilmu kedokteran lil abdani anu eta tetep pikeun pirang-pirang badan wa ma sareng ari ilmu waro azalika nu eta tetep satukangeun ilmu fikih sareng ilmu tib bulghatu majlisin eta bakal di tempat di riungan wa amma tafsirul ilmi sareng anapun ari tafsiran ilmu bahwa mangka eta ari itu tafsirul ilmi teh sifatun eta hiji sifat yata jalla anu pertela biha ku itu sifat liman pikeun jalma qomat anu ngadeg ieu sifat hiya tegasna eta sifat teh bihi ka eta eman al mazkuru naon al mazkuru anu dicaritakeun wal fikhu sareng ari ilmu fikih ma'rifatud daqaiqil ilmi eta nganyahokeun lemes-lemesna ilmu qala parantos ngadawuh sa Abu Hanifah rahimahullahu taala al fikhu ari ilmu fikih teh ma'rifatun nafsi eta nganyahokeun tingkah awak ma tegasna nganyahokeun perkara laha nu mangfaat kana awak wa ma sareng nganyahokeun perkara alaiha anu matak mamadaratkeun kana awak wa qala sareng ngadawuh Abu Hanifah ma ari mal ilmu henteu ari ilmu illa lil amali angin eta tetep pikeun ngamalkeunana bihi kana eta ilmu wal amalu sareng ari ngamalkeun bihi kana ilmu tarkul ajili eta ninggalkeun kadunyaan lil ajali pikeun ngahasilkeun akhirat payam bagi mangka misti lil insani pikeun manusia naon aya gafula yen katungkul ieu si insan annapsihi tina dirina insan wa ma sareng perkara yan fauha anu manfaat mak kana dirina wa ma sareng kana tina perkara ya durruha anu ngamadaratkeun ieu ma kana dirina pi ulaha di dunyana eta nafsu wa ukhroha sareng di akhirna ieu nafsu payas tajlibu atuh narik ieu insan ma kana perkara yan pauha anu manfaat ma kana nafsu wa yajtanibu sareng ngajauhan ieu insan ma kana perkara ya durruha anu matak ngamadaratkeun ma kana nafsu kaila yakuna supaya henteu bukti naon akluhu akalna ieu insan wa ilmuhu sareng ilmuna insan teh hujatan eta jadi hujah alaihi kana cilakana insan
Payazdada terus tambah-tambah ieu insan naonna uqubatan siksaanana nauzu nyalindung abdi sadayana billahi ka Gusti Allah min sakhotihi tina babenduna Allah wa iqabihi sareng siksaan Allah wa qad waroda sareng nyata geus datang pi manaqibil ilmi dina martelakeun darajat keagungan ilmu wa ilihi sareng pirang-pirang keutamaan ilmu naon ayatun pirang-pirang ayat wa akhbaru sohihatun sareng pirang-pirang hadis anu soheh masyhuratun anu masyhur lam nastagil anu moal katungkul urang sadayana bizikriha kana nyaritakeun ieu ayat sareng akhbar kaila yatula supaya henteu panjang naon alkitabu ieu kitab wallahu a'lamu bissawab.